dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean. Jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan. Oh aya mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kaweurana. Jadi jalma anu DP hadap asor. Setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana. Kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. Alif lam ma'rifah. Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat, jenengan ti sakabeh asma. Lamun muka sapah anjeun utek tawa walang taga ropati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna. Aya nu katenyo jeung nu nenyo teh saha? Teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun. Sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kitu teh. Pangihna dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Contohna sok sia udud atau nginum. Minangka abdi nginum ya. Saha nu mere? Leungeun, nu dibere sungut. Nu ngarasakeun abdi saha keneh? Lan surah naon eta? Asa nguping surah asbak teh. Cing wa suanten naon wa asbak nabi. Abong di leuweung ja. Aya anak ganeng. Kakolotek doraka musik. Naon Ari gede euy. Kana ada di leuweung merupa-rupa sasatuan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna leret atuh. Kana tincakeun teh. Jadi we ciraka ku pamolah sorangan. Lain aya sugan teh lomang. Tadi kuring teh borogek, we efek teh gebrus. Kadinya kana lomang. Geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh. Ragaman teh teh sia. Heuh, kuring teh meuni reuwas. Tak kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Ngenaonan aya sia kikituan. Ai buah sia lalieur sia teh. Buah garelo. Mereka bawa ya si kayak kagak nular penyakit gitu mah muka bawakeun atuh. Ampun sarombongan jadi terlibat kabeh yeuh. Alah ampun teh. Anjir kelenci mun disegede kitu monyong marmot toke do kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh we jeung iwung wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya Pak Abdi ge asa geus panggih teh jeung ieu nya dah cing emut-emut
Raden Pandu putra mahkota negara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar iya nun kayak makhluk aneh nah itu kelenciagan lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet ku monyet nah ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sama ku monyet lian kesehatan lain eta meuni bodas gitu buluna kabehnya oh meuni ngaplak ka Sutra kan oh di urang mah beungeut na wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet oh sugan teh ka urang geuning ka rasa kana hate aing bapak monyet lain tong amek curing sia ngaraos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasih anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah kumaha we ja Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta nu tukang sim kuring seung pinguin Semar seung cing kakolo teh tong kitu-kitu teuing ayang doraka meureun si eta mah ai eta abi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we itu nu tukang abdi ieu ayu ting ting aduh paingan geulis aduh paingan cantik paingan samperenik aduh paingan nepi ka mola kitu di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru aduh ayanya ayu ting ting di Ciniru aya wae kan maksud aya di tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan pusaka Jaya Kamulyan leres cadak tilu teh joyo jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apal beda ieu ya murid Ayub jadi ada bisa jadi teteh murid Ustaz Ayub ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean bener atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan aya naon asma teh batuk eungap nah teh meni hese-hese teuing asma penyakit atuh teh mah ngaran kaula
teh Hanoman uluh Kamuing. ujang tobat Wah. Ingat nama meureun. inget keneh ka kuring ke ieu teh Oman Hanoman oh Benar kungsi baheula Pak. angel keneh di Garawangi Islam orang Arabe alah Oman Sutisna teman. disangka teuing teh upami telepat mah ieu teh pahlawan kapungkur Wah, zaman Ramayana. zaman Ramakawalon Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet Si kasiniran gitu. ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man Ratusan. apa keneh ka kuring keledan dawala ieu teh cepot Semar tobat Baheula pan kungsi. ieu aki aya keneh tobat sok mewe nya monyet oge ning sarua Monyet kayak cepanonan atuh. teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh Kantos tidak mengenal lelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah keras hati atuh eta mah sun gokong eta mah atuh jeung atuh eta mah sun heula Sunda rencang. alim di sun mah Atuh eta mah Sunda rencang. aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa Dah, ditingali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai. nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres lah. Kabiadabanana atuh. Luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara Waspada. nya Dewa mah. sakti dewa mah Nya. matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa Dewa naon ya? dewa naon sia dewa la Benar. heuh euy Dewa sautet. ieu teh putra mahkota astina leres di dieu sim kuring teh ada tengah dunungan teh seun nuhun milaria naon pusaka leres jaya kamulyan timalan Wah, sanes saurang puluhan sumping ka dia. puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna Iya. jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat Laras. teu apal hakikatna Merukan harta karun. teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek cangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna Wah. Iya. eleh ku Anoman nya euy Oh. eta pikiran eleh ku monyet Emutan nepi ka eleh ku monyet mah. dengekeun deuleu aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir Mikir. Nyingka ngasingkeun diri teh mikir. Lain ngasih. nuhun atuh tugas eta teh kitu kasepuhan Wah. Iya, Kang. milarian pusaka jaya kamulyan leres Tuh. Jago mujeng we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong ieu pangna nepi ka apruk-aprukan teh oh
tapi ka balangsak depan jika anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor. Neneangan seuneu mamawa obor. Neneangan seuneu mamawa obor kumaha? wah cing Nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun. teu jauh tina diri geuning tong Kumaha? Nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana. Mun manusia geus nyaho ka dirina tang tu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna. iya Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kaweurana. wah yo Jadi jalma anu DP hadap asor. hirup Aya anak. eleh kuwanara ramah tamah teh Nah, panggih ku monyet euy. heeh bener Da urang matanana subur. murukan teh siki nama kumonya tuh mata orang Atuh da melak sampe, jadi sampe hakan seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh. teu sesamat sampe we deui kulub pecahkeun deui mah sampe teh jadi naon. Padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna. Naon robuna teh pangurus. pengurus Garepek tina sampe jadikeun keripik, keripik kecimpring kecimpling. panepi ka sohor Nya, kecimpring sampe kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru. umat teh Lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Melem Surabi Balem Surabi teu pirah bari jeung buukna ge curiwis. aya we genep belas lamar Nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah. bener Tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca make naon teh geuning teh teh. Oh bener euy. nepi ka di jug-jug mobilan geuningan Sedanan. Sedanan. Tak kitu nu mikir mah. Jadi nya dipecah deui. Surabi Jadi dipecah deui panti dituna teh kun. Payakun tah urang teh kabagean pikeun payakun ngajak ngalobakeunana. Gitu. Dari ditu nama hiji Cina berkembang. sok cenah berkembang kumaha carana. Nya. eta berpikir teh apa naik Baheula oge baheula bangsa urang teh ngejahun fried chicken teh. Ai fried chicken teh goreng daging hayam, daging ayam peda make tarigu make tarigu. Kita hayam kabur teh. Nah, geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang. datang teh ti Amerika Dumeh ngaranna beda fried chicken. kan Lamun hayam kabur teh chicken. Oh nya euy. wah gitu tinggalin urang teh Bahasa naon teh bahasa Inggris. Tina bahasa Sunda teh fried teh. Naon? Ngasupkeun halu pred. Jadi pred gitu. Karunya ieu mah pred. Heuh tina pred teh. didenge teuing Setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana. Ieu teh tuh kan. Oh eta leres. Nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa. Padahal kami nu nyieun teh saurna. Dawuhan atanapi pangandika anjeunna. Ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama, bareng. Bareng saudara. Inung bapak leres, inung sok barang dahar, osok jadi kekuatan. Bapak sok barang hakan, osok jadi kekuatan. Leres, nu di dahar naon? Contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh. Mun aya cai, mun eueuh cai jadi moal. Pan hirup. Mun eueuh panon poe gabung. Mun eueuh angin wah bener nya. hampa Angin cai bumi seuneu milu nyieun. Ya, tas aci-acina teh jadi anjeun, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Palatuk jadi anjeun.
gumantung karena gen karena turunan. Aduh. Aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan. Emang aing teh merik. Murukan sawang. Munang sararea anjeun teh. Tatangga ge milu nyieun. Jalma-jalma ge milu nyieun maneh. Pandu. Saha nu ngalalak lauk di laut? Nelayan. Jelema lain nyanyian dari ucing. Sanu nyeun siribna, sanu nyeun jaringna, sanu nyeun usupna. Sanu ngasina, santerkeun ti sisi laut ka dieu. Munang sararea nya. Kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah. Wallah. Alif lam ma'rifah. Dulu itu. Ya. Aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia. Untung kana beungeut. Mun kana baju geuleuh. Jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat, jenengan ti sakabeh asma. Lieur keneh dek mah euy. Moal kepikiran ku Akang. Imah. Naon? Imah. Naon jo imah we teh? Imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat. Naon? Nyebut imah temanya orang teh dituntut pantau jendela teras WC nggak sesuai imah begitu atuh. Imah dari jero imah teh rupa-rupa. Oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah. Imah komplit imah ngaranna pantau aya seeng pan imah teh. Oh eta nya. Ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga ropati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna? Hah? Pujang aduh Wah ya anu pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun. Teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tah tina mulia, kapangih we mulia anjeun. Bakal pangih jeung kajayaan. ya Pak Jedidin Aduh. Hahaha we. Awas nu ngarti. Nah, ieu benyit. Mung dibawa karena bener deh. Ese di dalam pengna Ese dibawa ke bener. Kota malahu ala kulubihim teh nu kitu. ono kitu teh. Ditutup hatena. Geus dipanat hatena. Ditungtun ngelel, teu ditungtun ngelel. Naon ting? Dicitak siapa yang ngomong teh. Ai sebut kitu mu. Sarua jeung nyarekan anjing aing teh. Tuh bae kana goreng mah sakilat teh teh mah. Apa nih? Apa jeung di dinya? Sabab poena di dinya matak apal. Sabar aku
leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna kene bener timalan ngaku tak geus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh gitu Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya bi onah bi kayi setan saya teh kabimina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung bi teh kalayan kakawasaanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam nu jauh gawena ge acan gawena disebut Islam adean ku kuda beureum teh daing mun Islam KTP ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan benar tah nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan meureun saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh oh eta teh paingan tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh ari yang seukeut mah heuh tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab sumu lain biadab tapi beradab mah lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna katiluna didinya persatuan bakal katingali al-jama pangihna dina bismillah nu nulungan jeung nu ditulungan nu mere jeung nu dibere teu jauh contohna sok sia udud atawa nginum minangka abdi nginum ya saha nu mere leungeun nu dibere sungut nu ngarasakeun abdi saha keneh kayak balik ya ngarti nu mere teh leungeun saha eta leungeun kuring nu dibere saha sungut saha sungut kuring nu ngarasakeun kuring leta saha leta kuring saha kuring deh anjir dek dia aku naon ku sia nu nulungan jeung ditulungan contona gagaro sasok gagaro saata nu nulungan leungeun naon ditulungan sirah saha nu ngarasakeun kuring saha kuring deh cepot mati inung bapa sanggeusna gelar kadunya naon tuh kamanusiaan bergung tak bersatu nanti dina wujud orang geus bersatu ngan pilih ngarek bersatu dina kejahatan ngarek bersatu dina pengabdian dua jalur pamilih geus aya di mane ku ayana bersatu hasil tina naon tina musyawarah mupakat rasa hanaan dina hate panita suku ngalengkah sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyopot gelas
lengan cenah digawe nyokot cai tina teko mahekeun cai tina teko kana gelas bersatu jadi kekuatan keur anjeun sorangan nya saha eta kersa pangawasana teu jauh henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna dengena awasna ambeuna bareng ban timalan karaos nu bulet panggih nama ku monyet oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo kak dia kasihir kesabaran kasihir kita kasihir kasirap apa pene ku pangabutuh pokokna mode Nabi Musa baheula ku Nabi Musa Kang disihir ku Firaun Allah sihir dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir ku rasa bohong bedegong muntang mung sirik pidik padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg teh kabeh oge eta we waduh pegangan hirup memu iya bener mata pula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh teu matu teu matu teh ada mota angeureun sangsara geus ngarti sampean leres pangarsa pararota jeung maruli lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean aya pusaka teh hartina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep poe digunakeun bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan cai nyuk curug leuwi teh teh nu neangan sangu bari mau boboko neangan kabogoh aya pepotongan teh sing tok mana karep ngomong teh teuing eta mah satang bobo di pemukon bara alah neangan pijodoeun panggih jeung ngaji didin atuh ku gue eta teu boga luar biasa Kakang Semar Purasun Baraya Wilujeng tepang deui sareng channel Seni Wayang dia sadayana sehat walafiat yuk urang dangukeun pintonan wayang goreng ieu sampurasun lamun geus apa kana jati diri eta dah nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin leres nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolek pangkek sacager pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum je loba dikadinya we bulat beuri iya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi menang da eta ku duit abong hukum dunya jadi keadilan teh semu beres naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atuh teh mah ora jamu teuing eta mah mana karep aya bandir Islam ngarti sampean
Nuhun pangersa naon nurek disombongkeun ku anjeun naon nurek diagulkeun ku anjeun dumeh anak raja timalan sarua teu jeung si cepot pada hakaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng papak sarua laras seperti Bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal kalah lalumpatan sih tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana hargaan keneh bangke teri harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup bakal leuwih ti 1 anjeun lamun salah lampasan najan anjeun pakat luhur laras akhirnya tidak pagawean bakal gitu tak nuhun anoman nuhun kahartos kulan sakitu ge kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong sumuhun buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun ieu pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timalan tuluykeun mun teu kitu bahaya perjuangan laras sok dina gawe buktikeunana tong loba omong geus kana sungut mah pasea recok geus kana sungut mah tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe anoman perbancana suta dah ieu inggih abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teu katingali wujud beres uluh kujang abong dina habitatna nya ih kareres kulan kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun lestarikeun deui kulan si horeng kuma urangna nya Kang tageni eta barokah sina arutuh deui kulan nah make linglung sagala tageni nya saolah-olah kaula teh linglung ieu sumuhun linglung di dunya di akhiratna ge bakal kasasab leuwih sumuhun laras bakal samarampa barang nuju raos dah imbal wacana saperaptane pun hinggih ieu aya nonoman ti atas barat leres kakasih nyaeta Bambang Kombayana doh ieu inggih wong alas pinggandingkan salah walah saha deui teh bulan anu ngoceak teh saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung wah saha eta aya budak ngora ya sumuhun wah sampurasun rampet Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih di berat madia nyaeta ngajuk-juk kaya tempat maksad milarian pusaka jaya kamulyan leres wilujeng tepang satria nuhun satria hei barudak ngorawungku di tiap-tiap nagaranya laras pamilon meuni sarua sami ngintunkeun pemuda nya Kang tapi hebat ku daekna oge nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu laras di nagara Astina deh
maksud ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka jaya kamulyan sami atuh kaula oge kakasih Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana Bambang Kombayana keur budakna teh kokom teh bisa jadi itu teh ujang kokom atau bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani kok si nyupir tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja dasar rupa itu teh udah akang ewok ngaranna tuh nembe sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan pernah urang sasarengan di resan mana eta Talaga Arum teh cing kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos kapenak heula eta naon nyaeta pusaka jaya kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan tuh geuning pusaka daya jugrug ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot urang sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana dah eta ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka unggul warisan harta karun wungkul upami ninggalkeun sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang para luluhur urang ieu teh anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri taku kituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun leres sabab yakin kasohorna nagara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana sanes dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya bakal penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka teh hayang ada dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusaka na kumaha bentukna eta atuh hapunten aing manawi teh sadarajat mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh terugi sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten
manawi teka singgung buktikan anjen bener geus menang pusaka eta numawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kayaknya Talaga Majalengka kayaknya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha meni merugu atuh atuh cenah hayang panggih jeung Talaga Harum kitu ka Waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna meureun teh Kang lamun anjeun geus meunang eta pusakan cing kaula ninggal eta teh naon ikan tidak tadinya tidak bancen menang tang beuteung aing murukan sanggu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang lenyo kaula sente aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean sia dicitak we jang ama Kakang benar segala macam ini nu asih di pulang sengit ya kebenang di bejaan cing atuh urang ulah galak kitu ulah ampang leungeun sobar lenan jelema kieu mah kudu diwarah ku aing jelema teh mun teu beunang di bejaan sidik eta eusina mah belegug da barangna mah wadu kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euah-euah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun murukana jugrugna maung meureun heeh eta sili sengitan Sili wawangian gambarna maung nyaeta manusia unggulan na belegug-belegug teuing ieu mah loba nu kasurupan ning yang kalapa aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam juri goblok nu kitu mah heeh sidik pagaweanana kudu diturut teh cing kaula mah hayang lejo sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kawina-wina teh hayang digebrok teh mah hayang diledot nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah percaya Kakang Haji Didin atuh pikiranneun percaya Kakang tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah percaya ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak anu tidak plastik bisa ngegilek didangu teh dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula Kang tembak ku aing beunang beunang. kaburu abus kana liang da jauh 1 kilometer menebakan lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya daing janji ngabe yang diengab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun neme teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta gugeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal sarubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mulati tegah ka dijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintora katenger besok katara pun jila apa aku ora tau wedine majua ulah kanyir eta basa nepi ka haling aja dok kalau leung lamun bisa lompat sakitu kepoh teh jang
aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa aya nu kumaha karakter jelema eta rupa-rupanya oh di dunya kan Iya. ih aya nu neuk sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi sawias kan ku abdi cicing nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO PO nyingkas ya lah kuat anu merugo teuing sia eta mah sawios satu ku abdi gan leret eta nyokot batu sok atuh mana dogeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos da mana dog aku kecap mat suah oh panas